istisna, kecuali yang tidak akan putus, yang tetap mengalir kepada kedua orang tua walaupun telah tiada, doa murang kalihna. Jadi kurang heula ngadoa teh putra putri kahartos. Dan doa itu dipanjatkan, dibaca bukan 1 tahun sekali. Banyak yang ngadoa indung bapak 1 tahun sekali, di mana halnya? Doakan ibu bapak itu setiap waktu. Setelah sholat fardu boleh, menjelang buka puasa boleh, sedang dalam safar, dalam perjalanan boleh, setelah sholat sunnah boleh. Eta nu bakal nepi teh doa anak nu soleh nu soleha. Apabila orang tua kita telah tiada dan meninggal, amalan apa yang akan sampai kepada kedua orang tua apabila dilakukan oleh ahli waris, oleh anaknya? Nuka dua yang terang, sambungkan silaturahim. Bapak boga adik, inung boga lanceuk, inungna aya keneh, ye hampura ye, inung lanceuk teh aya keneh, adi bapak teh aya keneh, silaturahim. Muga-mugi ku pahalana silaturahim kanu janten tua, kanu janten amang teh itu sampai untuk kedua orang tua. Ulah putus silaturahim. Inna aidil makna harfu taukid. Inna rahmatan la tansilu ala qaumin bihim qati'ur rahmi. Muasumbing rahmah, muasumbing maghfirah, namun putus silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya ayuhal hadirun, keluarga besar Yayasan Satu Atap Ibnu Akil Ibnu Sira ya. Ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Sebelum ceramah dimulai, mohon maaf YouTube-nya dimatikan Pak. Tidak live YouTube untuk saya. Mas live YouTube nak dimatikan. Kameramen puter. Tos. Nah, kupingkeun ya mualami. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab ya harful nida. Apakah sampai amalan yang apabila aku lakukan sampai untuk kedua orang tuaku yang telah meninggal?" Kata Nabi, ada di antara amalan-amalan upamiku urang diamalkeun bakal dugi pahalana, faedahna, nilai manfaat dirasakan oleh kedua orang tua yang telah tiada. Ya kan haulnya, ya kan? Ibu tos pupus, bapak tos pupus. Amalan apa yang akan sampai untuk kedua orang tua yang telah tiada? Satu, tolong ditulis, doa.
Apa yang sampai itu? Nah, doa siapa? Doa anak yang solehah. Itu hadisnya sahih. Jadi mohon maaf nih, sebaiknya sebelum yang lain berdoa diutamakan anak yang berdoa untuk kedua orang tua. Dan hadisnya sahih, apabila meninggal anak cucu Nabi Adam putus illa aidil makna istisna, kecuali yang tidak akan putus, yang tetap mengalir kepada kedua orang tua walaupun telah tiada, doa murang kalihna. Jadi kurang heula ngadoa teh putra putrina kahartos. Dan doa itu dipanjatkan, dibaca bukan 1 tahun sekali. Banyak yang ngadoa indung bapak 1 tahun sekali, di mana halnya? Doakan ibu bapak itu setiap waktu. Setelah sholat fardu boleh, menjelang buka puasa boleh, sedang dalam safar, dalam perjalanan boleh, setelah sholat sunnah boleh. Eta nu bakal nepi teh doa anak nu soleh nu soleha. Pak Haji, sanajan boga budak berharga itu soleh marek naon. Bu Haji, sanajan boga anak pintar ge ari soleh jeung teu soleh mah keur naon. Ciri anak nu soleh nu solehah teh diantarana sok ngadoakeun ibu Rama. Itu yang sampai itu doa anak. Yang kedua, punten, apabila orang tua kita telah tiada dan meninggal, amalan apa yang akan sampai kepada kedua orang tua apabila dilakukan oleh ahli waris, oleh anaknya? Nuka dua yang terang, sambungkan silaturahim. Bapak boga adi, indung boga lanceuk, indungna aya keneh, ye hampura ye, indung lanceuk teh aya keneh, adi bapak teh aya keneh, silaturahim. Muga-mugi ku pahalana silaturahim kanu janten uwa, kanu janten amang teh itu sampai untuk kedua orang tua. Ulah putus silaturahim. Inna aidil makna harfu taukid. Inna rahmatan la tansilu ala qaumin bihim qati'u rahmi. Moal sumping rahmah, moal sumping maghfirah, namun putus silaturahim. Jadi hapunten ieu, ari bapak gaduh keneh dulur teu? Aya keneh teu? Ta eta. Ganti nu jadi bapak teh eta dulur urang nu aya, dulur bapak nu aya. Bayahna teh haji disambungkeun silaturahimna. Ulah parasnya indung eueuh bapak eueuh parasnya. Ku sabab hiji parebut yayasan. Awas ye, ulah ulah parasnya jeung dulur gara-gara parebut yayasan. Sok aya beca teteh bapak namaot indung namaot parasya teu akur jeung dulur, teu akur jeung amang, teu akur jeung uang, pada hayang menguasai ya ulah apa dia teh perjuangan nu jadi indung jadi bapak leres teu. Namun bapak misalkan boga lanceuk uwa, lamun indung boga adik bibi nya eta teh payus di aku gak ganti indung je gitu. Ya mah hadisna sahih. Sambungkeun silaturahim. Hanya bari mawa naon we atuh da ka uwa. Uwa mah sok hayang nu amis-amis atuh. Mawa roti merdeka atau Kartika Sari atau naon we, wah kita sok hayang nu amis-amisnya. Komo bibi mah teu darada ngora kene teh sok hayang jajan kekinian naon we
silaturahim dipercepat di waktunya. Satu, doa anak yang soleh dan soleha. Nuka dua, sambungkan silaturahim. Nuka tilu, janji, wasiat, nazar, utang piutang, hak adami selesaikan. Ingat-ingat, janji, utang piutang, hak adami, wasiat kedua orang tua tolong diselesaikan. Dalus nama kieu memeh di manian, memeh di naon? Memeh di man, memeh di sholat, memeh di kubur. Harus sudah selesai hak-hak adami, utang piutang oleh ahli waris. Karena mohon maaf, orang meninggal sudah tidak punya kewajiban, tapi berkewajiban membayar adalah orang yang hidup. Ulah kieu ayu sawahna digarap, ari pabrikna dituluikeun, ari hutang indung, ari hutang bapak teu dipamayarkeun. Tah eta dosa teh. Bisi kaasup anak anu teu berbakti kepada kedua orang. Dia mengaji kolot Pak Haji, hampura ieu mengaji kolot ieu mah. Loba zaman kiwari nu teu ngarti kana paham. Nu teu ngarti kana ilmu. Ku nafsu imah digarap. Pabrik digarap. Kebon digarap. Ari hak-hak adami utang piutang indung bapak teu diselesai. Sebaiknya sebelum dimandikan, sebelum disolatkan, sebelum dikuburkan, selesai hak-hak adami utang di gitu. Kahatos teh ngaos teh apa nih mah bab haul. Jadi ari ngaji teh kudu sesuai sareng muktadolkal. Ya ayuhan nas habibun nas ala qadri uqulihim. Pendakwa, penceramah, mubalighah kalau menyampaikan ceramah dilihat apa acaranya. Pan haul leres ya mah. Leres teh gitu. Bu, ibu, lain ke teh haji unggulkeun ibu ge sarua. Beresan tang kolot, lain imah ini cicingan. Kagun ka ayeuna can dibagikeun warisan paling basah ge dibayar, kagun kaina can dibayar. Ayo nyicingan imah kolot adina jeung lanceuk mah bingung ieu ku adi tenang. Sok aya teh tina salemur teh. Bu, selesaikan hak-hak adami, utang pi, wasiat dan nazarnya. Paham nggak? Terakhir, ya bab haul terakhir. Bu, seorang ayah, seorang ibu gaduh amalan, misalkan bapak mah, mamah mah lamun poe Jumat teh sok sodako naik nasi bungkus, naik bubur kacang, rek snack, rek cau, mau teh bapak tak ahli waris teh kedah neraskeun tapak lacak kasayan ibu Rama ulah dikakeun ka aya basa. Nah ari baheula mah keur aya indungna, keur aya bapakna. Poe Jumaah teh berbagi, nah ayeuna mah jadi berhenti. Jangan, lanjutkan kebaikan kedua orang. Bari niatan dina hate teh kieu teh haji, ya Allah abdi teh ieu sedekah muga-mugi we pahala ieu teh dugi ka ibu Rama kitu teh. Sampai enggak? Sampai. Mantos ya, kebaikan orang tua dilanjut. Model bapak mah hampura ngajar teh yayasan satu atap Ibnu Akil Ibnu Sina, nanti saya bahas itu. Dua filosof muslim, Ibnu Akil ahli pemikiran, Al-Farabi ahli tata negara, Al-Jabar ahli matematika. Kalau Ibnu Sina ahli di bidang kedokteran. Ya hebat ya yayasan ngaranna Ibnu Akil Ibnu Sina. Ya, kayak orang bahas. Eta teh filosof muslim yang terkenal. Ibu
teraskeun kasayan sepuh teh leres teu? Contoh mamah bapak sok daek sodako tah tuluikeun lain karoret diwire amut suwei wedak kana HP iPhone ari koret era atuh ku HP sarwana jeung salakina baju giling minyak wangi melending sholat jumaah aya koropak sare koropak jauh mentah mata koropak mah tara manset dasar are wae aya di dieu nu koret dilimpen jeleumana teh da lanjutkan kebaikan orang doakan orang nazar janji wasiatnya dilaksana jangan lupa doa setelah sholat fardu doa mau buka berpuas doa atau sedang dalam perjalanan doa setelah melaksanakan sholat sunnah jangan lupa berdoa kedua orang tos ayeuna urang ngabahas tentang pesan Ibnu Aqil Ibnu yang ngaji Kang Haji Teh Haji dina Al-Quran surah Ali Imran awas ya ulah dibaca surah sabat tak marbutoh kedah dibaca surah ulah dibaca Al Imran sabab eta keluarga Ali wal takum minkum tah minkum di dieu teh air bil makna lil tabid dan lil bayan ngaji minkum teh air bil makna lil tabid dan lil bayan maksudna kumaha profesi mubalik profesi qori profesi mubalighah profesi mubalik mufasir mufasiroh fardu kifayah fardu naon ulah kabeh kalawaran pasantren imam Ibnu Aqil Ibnu Sina jadi kiai maksudna kumaha ulah sadayana ulah kudu kumaha sabab tadi teh profesi mubalik-mubalighah qori dan qori'ah fardu kifayah kaluaran Ibnu Aqil Ibnu Sina teh kudu aya nu jadi dokter ngartos teh kudu aya nu jadi ahli matematik ahli fisik ahli kimia harus ada yang jadi pilot jadi semua multi profesi dikuasai ayeuna kabeh kaluaran pasantren Ibnu Aqil Ibnu Sina jadi kiai hampura engke lamun gering lamun eueuh dokter kumaha teh ayo rek nanya saha nu nyuntik manya aya disuntik ku jurumiah ge lain seus tengek ka kudu aya nu jadi dokter paham enggak betul nggak apa yang saya sampaikan ngertos teh coba ayeuna kabeh ieu jadi kiai ieu kabeh jadi qori'ah eta ngajuru saha sing jadi bidan mata kudu aya nu jadi bidan kudu aya nu jadi dokter kabeh bapak teh hampura anak bapak teh kabeh jadi dokter kabeh bapak teh anak teh kabeh jadi dokter ieu kabeh kaluaran pasantren teh ari eueuh pilot saha nu rek umroh sateh ieu manya ayeuna pilot dokter berangkat kapal make panadol wah bisa manya umroh ku paramex teh mata kudu aya nu jadi dokter kudu aya nu jadi pilot kudu aya nu jadi pengusaha
ayeuna kabeh jadi dokter, kabeh jadi pilot. Ari eueuh nu dagang rek ngadaang naon ini nya hayo sesok nanya. Hah? Manya hayo we ngadaangan parasetamol. Hebat kudu aya pengusaha anu dagang beasna, nu dagang sembakona, nu dagang minyakna, anu dagang tariguna. Kaharti teh matak ieu hade ngaranna ge hei Ibnu Aqil Ibnu Sina. Jadi kaluaran pasantren satu atap teh aya nu jadi dok, aya nu jadi pil, aya nu jadi pengusaha. Jadi semua lini dikuasai ku umat Islam. Kantos atuh didoakeunlah sing aya nu jadi dokter. Pan dokter teh rupa-rupa. Ada dokter mata, ada THT, ada dokter spesialis mulut, ada ortopedi, ada neurologi, ada dokter saraf, ada dokter kandungan, ada dokter anak, ada dokter spesialis bedah. Tuh dokter teh ilmuna ge luas. Ayeuna dokter mata, pelebah ngajur maka dokter kandungan. Ayeuna dokter kandungan, pelebah buduk, ka dokter kulit sagadengkeun. Matak nang didoakeun si aya jadi dokter kulit. Ieu mah tiba heula salep 88. Aya keneh salep 88. Heuh salam ti abdi salam. Ieu kan korban ieu teh baheula teh. Salep 88 teh jeung sepel jeung hanut. Jadi kemaya dokter kulit berinovasi menciptakan obat buduk khusus untuk santri. Didoakeun si aya jadi dokter. Paham? Cing, rek nanya ieu Kakang Haji. Ulah tarungkul wae coba dengekeun atuh teh. Kupingkeun. Kahartos teh naos teh. Jadi umat Islam teh kudu menguasai profesi. Atas teh kudu aya menjadi akabri, kudu aya menjadi akpol. Paham? Kudu aya menjadi pengusaha. Rek nanya. Ari Nabi sukses dibantu usaha. Ku sahabat Nabi. Laras teh? Saha di antara sahabat Nabi teh? Umar bin, dia apa? Politisi. Ada lagi yang bernama Utsman bin Affan, pengusaha. Abdurrahman bin Auf, pengusaha. Siti Khadijah, pengusaha. Jadi maju Nabi teh, politisi na aya, pengusaha na aya, pemudana Ali bin Abi Thalib, ilmuana Siti Fatimah, Siti Aisyah. Artos teh matak lamun ieu pasantren boga perusahaan pabrik seragam bagus. Hei, masih kene kana seragam? Masih? Lanjutkan. Nah, dan Nabi oge dibantu ku Siti pengusaha, Utsman bin Affan Abdurrahman bin Auf gitu. Udah kolot-kolot baheula kiai-kiai baheula ke usaha. Abdi gaduh pun guru dagang. Naon? Alat-alat mesin jahit. Mesin jahitna, kancingna, benangna, sretingna. Mama dagang muhun. Nah, panabi ge dagang gitu. Ibu, penari ayah pengusaha manya, hei, menciptakan lapangan pekerjaan. Di orang mah lain. Mun kiai dagang, ngaji ongkoh, dagang ongkoh. Ayo, hari Nabi ngaji, hari Nabi dagang. Jadi komen sana. Di
urang mah aya ajengan datang ongko nyieun pasantren ongko nyieun saragam ongko bahkan bae teh lain serius harusnya dijadikan motivasi, betul nggak? Nabi dagang, Nabi dakwah, paham? Anak-anak, perhatikan. Semoga ada yang menjadi pengusaha, moga-moga ada yang jadi penguasa, ada yang jadi politisi, paham? Tos, otak ngiring bingah, TRA-nya ya kan? Rodatul Atfal sampai madrasah aliyah, Allahu karim, bagus. Mata di dia aya pasantrenan, aya pasantren. Nu jadi aneh, ari nu jauh masantren, ari anak ojo, amana anak ojo. Ngaji RA aya, sanawiyah aya, aliyah aya, pasantren aya. Dan jurumiyah di dia teh ayanya. Imriti aya, Kailani, Alfiyah. Nah, make kudu nu jauh, pupuh we nu deukeut sok di dia asukeun. Lain ngahulang. Pengajian ibu-ibu aya di dia. Dinten naon? Pinu model kieu. Tuh cenah. Saya teh makan dia teh bubuhan hawa. Bari mawa besek balik teh. Petak mawa tas teh lain naon wadah snack. Amin tanya. Da poe salah sama teu pinukeun tanya. Aku we. Paham? Jadi pesantren ini mohon maaf keluarannya, alumninya mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi pilot, ada juga yang jadi dokter. Bagus. Ibnu Aqil, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pengarang kitab As-Sifa. Tos terakhir Teh Haji Hampura da abdi teh saur dokter ulah kacapean. Saur dokter nu kadua saur dokter bobona ulah mengiti ya. Saya sekarang ceramah seminggu 2 kali. Saya ceramahnya seminggu 2. Bahkan minggu ini sekali loh, tanggal 13. Bukan ada yang ngundang, yang ngundang ada Hibdu Nafsi, menjaga diri hukumnya wajib. Karena saya sudah 2 kali dioperasi. Sekarang saya ada penyakit diabetes. Kemarin tensi, ada darah tinggi, kata dokter, Pak Ustadz, tolonglah untuk sementara ini coba kesehatannya dulu difokuskan. Ya, ke ibu-ibu imannya, Bu. Khairun nisa iman idan nasarta ilaika saratka man rujukna kasalaki. Wanita istri yang solehah apabila dipandang menyenang. Siapa yang memandang? Jadi boleh nggak ibu berdandan? Boleh nggak ibu memakai wangi-wangian? Boleh nggak ibu berhias? Tapi motivasi niatnya untuk kupingkeun. Ya, ari geulis teh keur salaki. Tapi loba nu teu ngarti. Geulis teh kain keur salaki tapi keur batut. Nek kondangan lipen Ines aya Ines Mirabella Wardah nu saeman nu 06 08 mana ada genep diwedak saya tambah kondangan mah MS Glow aya MS Glow 300 upami member mah Mustika Ratu aya Garnier Olay Saripo Haji. Nah eta kiai apal karena kosmetik. Inilah suami yang baik. Jadi suami yang baik mah tidak menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Boro-boro udut
boro-boro meuli wedak udut boro-boro meuli wedak pagawean teh ngan mus ya kupingkan pagawean teh ngan mus ari ka majikan kita cantik, ari ka majikan tidak glowing, mana dong? Mulian manuk, mulian manuk. Manuk mah dipoe, pamajikan geuning mah teu dilap-lap kacang. Cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Ibu kenapa keluar rumah cantik bagaikan bidadari, tapi di depan suami kayak kunti? Ari keluar ti imah geulis ciga ratu, aya hadapan salaki ciga hantu. Ulaki itu teh haji geulis teh keur salaki. Cantik untuk suami, bukan untuk orang lain. Kemis, why not? Kemis, mandi, luluran. Bila perlu pakai skincare, mandi cuci handeup daki marolok shower malam Jumat ngajakan ka salaki ti heula teh pahalana luar biasa. Kupingkeun spray ganti my love aya my love Kintakun Emerald Kingland Lady Rose Bonita King Coil mah rada awis di IKEA 1.200.000 ya bang malam Jumaah naik sare spray urut sepanduk iya ulah dipakai spray si awas salaki rek sare teh aya merekan vaksin muriang sarena ge. Cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Keluar rumah tutup aurat secara sempurna. Keluar timah teh ditiung. Bu, abdi mah apaan sok pake tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make nyeng soal. Nutara make tiung mah nyeng. Tu tingali diomekeun. Atuh kanyahoan ya. Aja kurang memakai di rumah Omi atuhnya. Kanyahoan. Maya yang make tiung jiga si Marsa. Patingali buukna. Tutup aurat. Tapi laki-laki dengerin. Ya ayyuhal ma'dahat punida yumudadah harutan bih ladina amanu sifat marfuun kubil amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujud. Jaga diri, jaga anak, jaga istri dari bara api siksa neraka. Dosa talalaki mengantep anak awewe jeung pamajikan teu make tiung. Tanggung jawab ta. Dosa seorang suami ngantep ka pamajikanana, ka anak istri perempuan tidak menutup kupingkeun ta. Katak bukan kita meuli tiung button strap. Aya button nu syar'i 700, nu segi 4 525. Di mana? Di Trans Studio di Binong. Ning apa? Pan karek peuli. Banten denai atuh sedang denai. Aya denai 245 lah. Joya ya, Elzata, Dauki, Libras, Umama, Robani. Jadi pamajikan teh make tiung teh gunta. Ieu mah tiung teh hiji we pamere ti calem. Aduh, bari aya merekan coblos. Beli tiung. Banten Manja Ipan Gunawan. Di matiung teh nyaeta atuh pamere ti nu maot kabar. Kamalian di bere tiung. Bu, tutup aurat ya.
dah Kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam, tidak menggunakan lafaz yang lain? Hikmahnya, dalam berbagai hal yang penting taetan hesete istiqomah. Bapak kudu istiqomah. Cantik untuk siapa? Suami harus tanggung jawab. Tutup orang, dan saukur nita, mulai tiungna, tah yang tiung. Gitu. Gimana? Penta duit, terbuka. Nah kopea cepet yang depan. Ongkos terbuka. Tapi nak kopea cepet yang depan. Depan inoy, tongkol, prokto, esen, no kokoning no, pamajikan daang jeung dorok-dok. Ning apal pan korban. Cek. Tolong ya, cantik itu untuk siapa? Awas, jujur lelaki ulah bohong. Banyak kudu pakai huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi, jujur lelaki. Kalau istri wangi, suami bahagia nggak? Hei, bapak-bapak, lamun orang gaduh bojo seungit bahagia tuh. Nah, laki-laki terus terang ya, bukan karena saya laki-laki. Hei, lalaki mah bunga, lamun awewe seungit. Kalau istrinya wangi, suami bahagia. Tapi kenapa ketika suami wangi kamu curiga? Rekomendo. Teh kudu kumaha. Bau lalai lalaki teh. Curiga we, seungit teh rek mana? Nggak boleh begitu, Neng. Bu, sekarang untuk laki-laki satu aja. Ibu tolong cantik untuk suami, bukan untuk orang. Bersih, wangi, depan suami, bukan depan orang. Kalau arti mah digeris. Yang harapan salaki daster, 2000 sapwe. Mamai benang, soak aing, kalau arti imah administrasi dari ujung rambut sampai ujung kaki teh. Yang harapan salaki mah daster kencana ungu. Aya kencana ungu ya. Tangan panjang, saudara, tangan panjang. Upami telepatna sarang segala 80 di Pasar Baru aya lantai 2. Ning apal ban sok kulin wae. Bapak, jangan lupa nih sholat berjamaah laki-laki, betul nggak? Allahu Akbar. Supaya majikan teh adan, lain komat. Pak, sholatnya berjamaah, awal waktu di masjid 27 derajat, di baitihi munfaridan, sholat di rumah satu apabila benar rukun wajib dan sunnah. Pak, ke masjid setiap langkah mendapatkan rahmah, pulang terampuni dosa. Manfaat, fadilah, keutamaan sholat berjamaah awal waktu di masjid, terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan, dikaruniai anak yang soleh dan soleha, barpun kilat nanti di sirat diwan akan diterima dengan catatan kebaikan dari tangan yang kanan. Guru ke masjid berjamaah itu salah kita nanti kurangin nyaho, tapi kunaon ke masjid kudu ngarte yang salah kita asal murah. Jadi saya mah asal murah teh ngal adan. Hari ke masjid asal murah. Hari disambar musab dakwaan. Lain sorry saya. Hari ke masjid. Mama mana PPO mah? Hari disambar musab mama mana jajan. Lempeng semula teh mengkol. Kemas sholat awal selanting balawani angin kelepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercayanya Pak Haji masih get pahala ku palupuhnya ku papan ku jengjeng di maruh idarah riayah malakmur baheula mah beres salat ke careuri lain emut ka dosa irungna kecepet palupuh. Maghrib mengajinya Pak Haji baheula maghrib mengaji
maghrib mengaji dunia teh baheula mah poek tapi hate caang naon maksudna cenah Pak Ustad hate caang dunia poek pan dunia teh paraoek lampu cempornya tapi hate caang da ngararaji ayeuna mah dunia caang tapi hate poek. Coba rek nanya loba zikir loba komen loba sedekah loba selfie loba maca sholawat loba maca WhatsApp bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial paham masalah giring guru sebelah dipoto saya tahu masalah itu dipoto di share karena grup mohon doanya suamiku muntabir amin ayo oke status nanti ngaji dulu ya ayah dan pokoknya warna tiung nanti warna gitu ayah pokoknya ngaji nama sekali di posting nama ngalpoe kita amin Pak ke masjid Pak kemas hei sholat di belakang sebelum disolatkan di depan ke masjid sampai tuh wah jangan menunggu wah paling mana masjidnya di sini masjid mana di Pangkar ayah di paling itu ayah hanya kan tuh kan itu kan dia salah kira kan itu tara cek orang itu teh kan itu nya kan teh cek orang itu teh kan dia padahal ini mah Bu masjid mah masalah sederhana tapi imarah tidak roh di ayahna malakonnya masjid ayeuna aralus mana atuh sina ih maghrib tilu jajar eta ge mun Persib teu main Persib main mah di luar ngajajar dinten ini mah sareng Maluku Utara dinten anjing jam 7 di Indosiar kamari mah menang hiji di GBLA ning apal pan lalajo Bu karena kiainya sudah ada yang kedua yang ketiga ada terus yang keempat nanti juga ada lagi mohon maaf saya emang nggak bisa lama lah baru satu aja ya untuk ibu-ibu cantik untuk siapa bukan untuk orang bapak-bapak janganlah lupa sholatnya apa awal Dimas tak besok subuh ganong mungkin mah kurus ya ganong baik kan sampurat ayo buru ganong untuk antar ke anak grab paling ke 8.000-an kali gimana Bu mudah-mudahan yayasan satu atap ya Ibnu Akil Ibnu Sina alumninya ada yang jadi dokter ada yang jadi ahli tata negara ada yang jadi ahli hukum ada yang ahli mantek bayan ada yang jadi ahli fikih ada yang ahli sorok dan nahu ada yang ahli di bidang kimia. Terima kasih apunten anu kasuhun rupina sakitun kapihatur da saud dokter ulah capek teuing rupina sakitun kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.